pernah dicari kalau nggak pernah rejection ingat lah. Mantau kau ingat lah. Bet. Oke. Mereka mana? Ada ke sawah itu ada kena cari saat. Coba ngapungkan lang layangan lah. Ngapungkan lang layangan. Oh, cina ngapung sok. Oh. Suka itu tuh. Berdoa. Tadi tuh. Ya, ke tuh ke. Kesabaran cuma. Terus kayak itu cina ada jauh, tuh cina ada jauh. Tuh, bagus jadi satu. Bagus jadi sebelang aja. Sabar. Sebenarnya kalau hurkan. Ini kalah dibalikan. Lain kan salah. Ampun. Jai lain. Arisia kalah digigirkan. Atuh muage ngapung digigirkan gitu. Wah paling gak nutug ke hanap. Aduh, kumat oke. Kia lain. Astagfirullahaladzim. Aisyah kalah dibalikan deka semula. Teh salah pugu gini gitu kan teh. Jangan serang tuh berak teh dalam layangan sia teh. Ayo mah. Kitu salah, kia salah. Aduh, kia anu bener mah itu. Salah disalah deui sia teh goblok. Ini gua bisa sia teh. Kabina-bina tuh. Hanya kudu kumat oke. Ya Allah, ai mana kungsi gua dulang layangan tuh pernah tuh. Pernah urang mah. Dikieun tah kieu tah. Oh, kieu carana. Teh kabina-bina kalah tutugan kita kitu geus carana. Ayo mah pernah dicari kalau nggak pernah rejection ingat lah. Mantau kau ingat lah. Pusing. Goblok kalah dirajetkeun tawa sugan sia mah. Gantian goblok sia. Keur aing geus hiji tang layangan. Saya mangan ngeganggu ka ieu teh. Aing rek sawah ke rek nang cai saat. Ceug sia. Gantian sia goblok. Naon itu nangan? Gantian saya tah. Make dirajetkeun lamun sia mau ngampungkeun tah make dirajetkeun sakarupna nya menang meuli teh. Oh, dah tadi kitu salah, kieu salah. Main teh ke sawah ke rek nang cai saat. Lamun sia teh berak serba salah geus tuna tah make dirajet kieu. Aing mah daripada pusing, daripada salahkeun geus ku dia rejetkeun sekalian. Sia mah gantian sia 50.000 sia lamun eueuh rasakeun ku aing. Pira aku lang cuma 50.000 ke. Anu bener we. Tapi piraku lah ya make teh layangan super goblok. Alah, super apalagi di cuma 2.000. Goblok sugan 2.000 50.000 ah. Gantian Nggak mungkin. Aya mungkin mah aya 50 mah. Buburu sia tengan duit sia lamun engke sare anterkeun ka aing sia lamun eueuh rasakeun ku aing mah. Mung geus aya mah ribut, geus ini ke sawah. Si goblok mah kitu teh tanggung jawab sia mah teu ecreg teh. Layangan cuma 2 perak, 2.000 perak cuma 50.000. Dasar sia ke. Goblok sia. Kitu sarimi rasa ayam bawang tapi ayam awena. Ha kitu ngomongna. Udah molor teh salah pari aduh aing mah. Dengan kejona wah kejona mah gede itu kudu meuli naon euy boga duit deui. Bisa kapan ngana si Emit euy beurkeun ah. Ieu hirup kijeng kieu we irahar ke berubah deui hirup ya. Bet kenaon euy. Keur ngalamun ke mikiran hirup ya teh. Yang hirup. Oh, kijeng kieu we irahar berubah deui hirup ya aduh. Pusing. Urang tulungan euy lapar beuteung euy. Tulungan. Boga duit nyeun duit 5.000 lah keur meuli sarimi. Oh, jam beli sarimi. 5.000. Aya duit 5.000 mah. Oh, tu mana ka dia lah. Ah, jadi duit aya. Tuh. Tah ini sekalian lah pameulikeun ka itu ka warung nya. Ai mah yang hirup teh aing ya iya deh. Lah urang cara rape lah wayahna we. Meuli sorangan lah. Hah? Meuli sorangan. Ah, atunya saat urang nyeri beuteungna nya teh. Ai mah alasan kakek mah. Lain alasan. Beli sorangan ah. Dah beli sorangan dah. Beli sorangan beli ke juga di. Pameulikeun ka ditu pameulikeun. Ai mah nu teh aing geus tah deh. Balik sia mah. Wayahna bit euy, urang teu kuat beuteung, lamun teu nyeri beuteung urang init ka itu wayahna we nya. Nyeri beuteung saketok mesti kuat kakek sia mah. Komo batu maraglag di kapal. Ada alasan deh sama kakek. Oh bit, kade poho euy, sarimi rasa ayam bawang. Tapi ayamna hayang-hayam awena urang mah nya. Kade poho. Naon ieu teh ke? Sarimi rasa ayam bawang, tapi ayamna awena. Teu beuteung denge mana mah Ampun aing mah. Haya ke? Aya ya we. Aing mah. Bit katanya aing lapar beuteung oge tadi teh ka warungna teh geus lila. Ampun aing mah walang deket ke warung teh ku lila ampun. Aya wae jelema teh. Sarimi hayam bawang, tapi hayam awena. Tukang warung urang kelieur dan kakek semua. Si antoh ada datang ning tapi jiga teu bawa sarimi ning. Kek. Naon teh? Oh, sarimi lagi. Sarimi ayam bawang, tapi hayam awena Allah. Tukang warung kelieureun. Mun teu kahasi aing piraku make eueuh di warung aing. Oh, wah atuh da eta
aya yang wae sih kawe kakek mah. Aya wae aku make eueuh di warung ya Allah eta. Oh, wah nya teu urang geus neangan kamu ge eueuh. Mana nanyakeun kieu teh sarimi rasa ayam bawang tapi Ayam awena. Ha kieu tuh ngomongna. Oh, wah tukang warung gelieureun. Aing mah. Lah dieu teh meuli ku salah tah. Gi, meuli ka tukang warung gi. Di warung jangan. Ayam ini tentang di mana oge meuni eueuh Oh, tapi kan oke. Sarimi rasa ayam bawang, tapi ayam awena eueuh. Lieureun teh ngomong kudu aya. Nah, geus ku aing meulina. Hagi kana tuki. Jor kana tuki. Salangan. Jangan ke warung kana sia. Mana aya ayam bawang rasa ayam awena, mana aya? Jor kana jangan. Lamun aya sia sarimi rasa ayam bawang awena pokona mah hayam lagi. Ku rasakeun ku aing sia pokona mah mana sia.